Masyarakat sedang gotong royong membersihkan lumpur yang menutupi jalan. Untung kata bawa tahu. Kayu-kayu pada tumbang semua. Untung motor untuk ke bawah kali. Cikaso jadi luas pisan. Mang, ai Cikaso tadina paling mana? Cikaso paling mana tadina? Sanes paling dia sanes? Jatuh ngalagaan atunya. Ada kadang-kadang jadi sawah. Mohon. Sawah jadi Cikaso. Mohon. Da ieu teh kebun albanya. Ieu sadaya kebun alba. Alba ya sadaya. Kebun alba janten Cikaso aya nama. Sowe nama pasti dia be kabar salah anu abi kebonna. Oh, ieu teh kebun. Oh, ieu nu ayeuna aya. Itu kebon alba bang ke ujang ieu. Oh, ieu teh kaca janten kacana gitu. Kebon alba ke ujang ieu teh. Kabawan sae itu alba nama. Oh, dari jalan. Mangari ya motor saha? Motor kagungan saha? Untung teh kacana paritnya. Alah. Ai nu gaduna ka mana? Oh, sok simpen di dieu. Di Kali Depok nih ya sungainya jadi lega pisan kawit nama saparapatna ayeuna nama hampir seep tuh. Kebon sadayana janten sungai ayeuna nama sungainya jadi dua ayeuna nama. Ya kawitna kebon alba sulta ieu teh kawitna teh kebon alba. Tanagan longsor. Jalur Pamongpek Garut yang lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jalur. Posisi di Cikadok, jalan utama Pamongpek Garut tertutup longsor. Lagi dievakuasi sama alat berat.
longsornya cukup lumayan panjang, kurang lebih 30-40 meter. Kita lagi dengan Bapak Camat Cisompet. Terima kasih dengan tim BPBD, dengan tim PUPR Provinsi. Selamat siang, dan sekian dulu yang bisa kita laporkan dari tim Usaha Dulur Sajalur. Dadah teuing nu kabanyiran beberes sih nu agung ya. Kasur beuka beak. Pakaian kakareueum tuh budatna geus sakitu. Kakeueum. Saya ladok we tuh. Pasti. Ngerti tah. Hancur. Banyakan hancur. Dia hancur kabeh. Kulkas. Ladok.